Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wal ishruna. Ari ieu maqalah terakhir dina bab khumasi, bab anu nasehatna isina aya 5. Nu terakhirna adalah maqalah nomor ke-27. Ieu datangna maqalah diucapkan ku Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Cak anjeuna ketika anjeuna bermunajat ka Gusti Allah, memohon ka Gusti Allah, anjeuna ngomong kieu ka Gusti Allah teh, Ilahi la tatibul lailu, Ilahi la yatibul lailu illa bimunajatika. Hartina, ya Allah, tidaklah indah, tidaklah baik, tidaklah bagus satu malam kecuali diisi dengan bermunajat kepadamu. Tuh wali Allah makin tuh penting teh teu dirasakeun endah, teu karasa nikmat, teu karasa mantep lamun teu dipake munajat ngadeuheus ibadah ka Gusti urang mah lain. Teu indah dak penting mun teu gablek duit mah. Eta urang mapan gitu nih. Bener tak bener? Bener jasa. Urang tah jadi jauh kelasna urang mah. Jadi cek Yahya bin Mu'adz, Gusti teu ngeunah ieu penting mun teu diisian ku loba ngadoa ka Gusti. Tuh, ulah sering nyarita babaraha kali unggal ngaji para bahkan cek kula beurang pake nyiar duit penting pake berdekatan jeung Gusti Allah. Sakumaha urang dedegetanana jeung pamajikan urang nu mani nu sawin maksudna mah emang aing kan cicing met cicing met mah urusan 17 tahun kaki kiri ya mah. Tah jadi urang kudu bisa didegetan ai penting mah jeung Gusti Allah. Cak Mang Ridwan teh atuh kula ge osok haji jeung pamajikan mah atuh jeung pamajikan atawa jeung HP paling ge nya. Masyaallah urang penting ngomongkeun tak indahna penting teh ku para ahli Allah mah ketika dipake ibadah, dipake ngadoa ka Allah, dipake tirakat ka Gusti Allah, dipake zikir eling ka Gusti Allah. Tadi penting karak etah eta penting teh. Masyaallah lantaran lamun di waktu penting eta adalah waktu di mana Allah ngajabah kana doa-doa hambana. Mantap di mana-mana ge para ahli zikir mah tipeting teh lobana ibadah ka Allah. Ti beurang mah kajeulna biasa bae. Berleha-leha katempona tipeting besok penting nyana ibadah ka Allah. Lantaran ngarasa indahna satu malam teh ketika diisi dedeketan munajat ka Gusti Allah. Sehingga Kangjeng Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiya anhu sarua dina munajatna sok maca nazoman tina bahar wapir sakumaha bahar anu sok dibaca sosolawatan Abu Nawas da ilailas tulil. Cek Kangjeng Sayyidina Ali, alam tasma bi fadlika ya du'aan min dha'ifin mubtalai ghariqin fi biharin hammi husna asirin bidunubi wa bil khata'i unadi bi
fadlika ya manai, wahai Gusti apakah Gusti teu ping kitu ku fadol Gusti ya manai, he Gusti zat nu kaarep-arep ku abdi cek Sayyidina Ali. Apakah Gusti teu nguping doaan min dhaifi mubtalai, hiji doa ti abdi hamba Gusti jelema anu lemah anu keur diuji ku Gusti saat ieu. Jadi Sayyidina Ali keur dilanda kabingung kasusah ngadoa Gusti, emang Gusti teu ngadengi kitu ka abdi nu ngadoa jelema anu lemah kieu anu keur pinuh ku cobaan hirup, anak maruyang, pamajikan reuneuh itu kan, sakola bayaran can beres, listrik geus ditwit bae beas eueuh. Ya Allah ya Rabbi, tah bahasa urang kitu belanan kasusah urang makan kitu. Urang mah kasusahna sebetulnya mah kasusah ecek-ecek, teu kabeuli teu kabayar, teu kabeuli pulsa listrik, ecek-ecek urang mah saperema. Batur mah orang kaya lain kos urang, nya mah geus teu mikiran listrik beas mah, nya mah naon ngaranna teh perusahaanna dilikuidasi. Nah, likuidasi nyata. Harus teh nyaho cicing melan. Dengekeun. Saham anjlok. Sapeting nu 15 triliun saepna. Eta duit kabeh 15 triliun nya. Masyaallah, mun dibeureikeun ka cendol sadesa Suradita kaurugan ku cendol kabeh. Duit 15 triliun. Wih, Masya Allah. Takos gitu para jamaah batur mah, urang mah sebetulnya mah enteng, hartina kelas teri, kasusah urang mah jeung kasusah batur beda, tapi urang mah sanajan kos kitu liurna naudzubillahi min dzalik. Saking kucan boga duit, teu boga beas, teu boga pulsa, aya kucing keur cicing main sepak pae. Mamarahan ka ucing, mamarahan ka kotok, mamarahan ka cacak, hayu bae anu kajeuleuh jeung tatempok. Ya jadi sasaran. Cek kucing teh teu puguh-puguh. Aing keur cicing main sepak bae ya jelema. Setan bae ge cek ulah baheula pernah nyarita, setan bae ge ka urang nu keur teu boga duit mah teu wani deukeut. Lantaran galakan nu teu boga. Eleng teu boga duit setan ge. Masyaallah. Tak balik deui cek Kangjeng Sayyidina Ali, Gusti emang Gusti teu nguping kitu ku fadol Gusti teh bahwa abdi teh ngadoa hamba Gusti ya abdi teh nu lemah jeung anu keur diuji ku Gusti. Una gorikin fi biharil hammi husna. Abdi teh saat ieu keur tenggelam dalam lautan kabingung anu mantap ngajadikeun abdi sedih bae ieu hate negara Cimata bae. Keur sararti abdi teh. Jadi abdi teh ka Gusti nyarita bahwa abdi teh saat ieu keur tenggelam dalam kesusahan. Cek bahasa urang nama, keur tenggelam di dalam lautan kabingung jeung kasusah jeung kasedih. Lantaran abdi teh lain masalah abdi teu kabeuli beas, lain masalah abdi teu boga duit, tapi abdi mah nu keur sedih jeung bingung teh asirin bidzunubi wal khotoya. Abdi mah ngarasa terpenjara, ngarasa terkekang ku sebab loba dosa jeung loba kasalahan hirup. Oh beda amat atuh jeung urang. Sudah diatur kan. Horeng Kangjeng Sayyidina Ali mah ngarasa sedih bingung susah teh ngarasa hirup di penjara ku kalobaan teuing dosa jeung kasalahan. Sakitu sakelas Sayyidina Ali. Ai urang anu geus nyata-nyata loba dosana urang mah sasarang hidat bae penting. Sibuk bae urang memekeun HP, sibuk bae urang ti penting teh kukuluyuran kade-kade itu. Teu pernah urang mengakui bahwa diri urang loba dosa di payunan Allah tengah penting. Kangjeng Sayyidina Ali unadi bitadarrui kulla yaumin, abdi seru terus memanggil-manggil ka Gusti teh dengan rendah hati pada setiap hari. Selalu be cenah ngagegerok ka Gusti Allah, mujidan bitabahuli wa du'a, halna abdi teh nyanyaan tunduk patuh kana parentahan Gusti.
abdi teh tunduk patuh ka Gusti, abdi teh berang penting menta ka Gusti. Laqad daqat alayal ardu turan, Gusti sesungguhna rupak jasa ieu bumi pikeun abdi kabeh sadayana rupak ieu bumi. Cicing di Cibadak abdi rupak, cicing di Cisauk abdi rupak, di Serpong rupak, di Tangerang rupak, pokona abdi cicing di Indonesia rupak, di kolong dunia nu mana bae abdi ngarasa rupak. Rupakna kunaon cenah? Ku ngarasa loba dosa. Kos urang naudzubillah ketika ada seseorang terbebani, diancam, dibunuh ku seseorang, eta cicing di mana bae sarita tenang. Pikiranna melayang bae besi kanyahoan, macam gitu. Kangjeng Sayyidina Ali ge ngarasa alam dunia ieu sadayana sempit rupak pikeun anjeunna. Lantaran ku ngarasa sedih dina awak, ngarasa loba teuing dosa jeung kasalahan. Tuh Sayyidina Ali bae kos kitu. Wa ahlul ardi ma'arufu dawai, sedangkan para penduduk bumi teterangeun naon obat pikeun penyakit abdi ieu. Eueuh nu nyaho penyakit nu aya di diri abdi teh cek Sayyidina Ali, masyarakat warga penduduk muka bumi ieu eueuh anu terangeun kana obatna pikeun awak abdi. Ku sebab kitu Gusti, fakhud biadi mustajiru, maka peganglah tanganku Gusti, bahasa majaz, fa inni mustajiru, maka karena sesungguhnya aku adalah hambamu yang mengharapkan upah darimu. Upah naon? Bi'afika bi'azimin ya azimu ya rojai, abdi teh hayang menang upah tina ladang ngadoa ieu, hayang diupahan ku dihampura dosa. Masya Allah. Geus urang ge ngaji, wirid, maca sholawat, ibadah-ibadah sejen, ulah sok hayang menta dibales asup surga. Geus bae urang mah ladang hasil ngaji urang hayang dibales ku Allah dihampura. Salat urang ulah wakah hayang diojo jeung surga, ja salat ge loba malaweung. Intina mah aing ngadak salat ge hayang dihampura dosa bae kitu. Tah geus cakep jasa jeung jelema zaman kieu ari ku sakitu teh pemahamanan. Ulah sosohoreun. Maca salat teh mah cenah ka surga ieu mah. Sia salat jeung naon? Teh mah ka surga. Kos nuheuh bae teh salatna. Gitu kan? Kos nuheuh bae salatna. Geus urang mah maca Quran mentana ka Allah hayang jadi panghampura dosa ganjaranna. Ngaji malam Sabtu jeung malam Rabu hayang jadi ganjaranna, hayang jadi panghampura dosa jeung kasalahan urang. Lantaran urang mah urang penting teu luput tina kasalahan hirup jeung dosa-dosa bae nu dilakukeun ku urang. Nongol saleutik we ka jalan raya, maksiat pasti urang. Beunang tarohan ulah mah. Sanu berani aya ka jalan gede pasti aya bae komo ti urang mah. Ujian hirup teh. Teu mata ceuli, teu ceuli irung. Jadi macam-macam. Tak jadi cekam jeung Sayyidina Ali, abdi teh hayang diupahan dihampura dosa ya azim wa ya rojai, zat nu maha agung jeung zat anu jadi harapan ku abdi Allah maksudna. Ataituka bagian farham bukai, aku datang kepadamu ya Allah dengan menangis. Tengah penting ya Sayyidina Ali teh, farham bukai, maka rahmatanlah abdi, sayangilah abdi dengan tangisan abdi ieu ya Allah. Cek pasal rahmat ya Allah, abdi teh datang ka Gusti penting-penting ieu batur masarare, abdi mah tengah penting salat taubat, wirid, zikir, maca shalawat. Teu aya jabi abdi mah yang diupahanana ku dihampura dosa doa. Itu cek Sayyidina Ali. Masya Allah. Tah Gusti ku ceurigna mata abdi tengah penting ieu, sayangilah abdi Gusti, rahmatan abdi Gusti. Urang penting ai mantos salat kudu ngadoa ka Allah hayang dipaparinan rahmat. Urang sok maca Rabbighfirli
warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Itu salat ya Allah rizkian abdi cek Allah gandeng sia. Tadi ge pan geus siap keur ngadoa teh ya rogi pilih warhamni eta mah warzuqni ya Allah jeung duit. Gusti mah teu paham urang mah nya. Allahu akbar. Padahal eta dina salat eta nurun as-salatu nurun. Salat eta cahaya. Kok salat eta cahaya majaz eta teh hartina jelema nu daek salat mah bakal boga cahaya. Hiji dina kahirupanana moal disasarkeun kana ku Allah jeung moal kasasar teh, disasarkeun moal jeung moal kasasar. Hartina moal kasasar teh moal terjerumus dikena kana lembah kamunkaran. Jeung lamun jelema anu sok salat mah bakal boga cahaya jelas. Ulahna cahaya nu mangrupa dina hate cahaya zahir be nu sok salat mah wajahna leungeunna kulitna ge beda jeung nu tara salat lantaran kakumbah bae ku cai wudu nu sok salat mah. Cai wuduna beda jeung cai lain wudu. Urang kukumbah beungeut teu make doa teu niat ngalaudu beda jeung dun diniatan ngalaudu beda caina ge barokahna gitu. Komo cai wudu Kangjeng Nabi urang mah para jamaah eta Kangjeng Nabi mah cai wuduna teh cenah lamun diusap ku Kangjeng upama dicipratkeun kata tangkalan nu karak ditancemkeun sikina dicipratkeun itu langsung tumbuh jadi berkembangnya. Eta barokahna cai wudu Kangjeng Nabi. Coba cai wudu urang lain hirup malah tambah pae kepelakanna. Masya Allah, lantaran non iya boleh cai wudu napa campur jeung lapenda rek autan. Ya Allah, eta saeutik tak kana bab wudu. Padahal eta mah pengajian fikih mah urang dina malam Sabtu pembahasanna kajeun nyimpang saeutik. Jadi lamun urang sok sare sok make lapenda, autan, sovel, nanti ya karena direkam yang disebutun BKB besi kapajang nge-endorse salah satu produk ya. Lapenda, autan, nanti sovel, nanti iPhone. Nah, eta kan dipake ka wajah ka beungeut ka leungeun nya. Ya santri dengekeun para jamaah Bapak Ibu sadayana urang hudang ieu nek salat subuh misalnya ulah nyaritakeun tahajud jatara subuh beda dan subuh ngan ieu rada bingung subuh sok tara deh Bapak subuh jatara hudang ieu subuh ketika rek wudu eta wayahna ulah langsung niat ngalaudu kumbah heula beungeut bersihan make sabun heulanan leungeun segala supaya urut sopel lapenda dan lain sebagainya leungit heulan di wajah urang di anggota wudu urang. Paham teu? Nya kitu deui ibu-ibu nu tos ondangan tos make make up muni hade kandalna hade menorna make gincung, lipstik dan lain sebagainya balik ondangan dur dohor tangka imah lamun rek wudu wajib beungeutna dikumbah heulan ku sabun dibersihan heulan maksudna mah keuna luntur heulan eta make upna. Lamun langsung ngalaudu komo ngalauduna di hajatan mah ilmu ngalaudu jeung salat dohor beungeut teu dibersihan heulan langsung wudu teu sah wuduna. Teu sah wuduna termasuk nu tadi urut lapenda sopel lautan teh teu sah wuduna lantaran pacampur jeung barang tersebut robah mukhalid ngaranna pacampur. Ya jadi sing hade tak ingetkeun para santri bisi ieu mah bisi urang naon ngaranna teh tos nyekal naon di anggota wudu urang teh eta bersihan heula ulah langsung ngalaudu eta tatambahna. Balik deui ceuk Kangjeng Sayyidina Ali abdi datang ka Gusti dengan menangis maka rahmatan abdi Gusti dengan tangisan abdi ieu abdi menta dipaparinan rahmat teh kasih sayang Allah berarti dihampurana dosa. Hayaan minka aksaru min khoto'i rasa isin abdi teh ceuk Kangjeng Sayyidina Ali rasa isin abdi ka Gusti
leuwih seueur leuwih gede tibatan dos tibatan kasalahan abdi. Masya Allah. Jadi ternyata Sirina Alimah ngarasa isin teh leuwih gede tibatan atau leuwih seueur tibatan lobana kasalahan. Urang mah lain. Kasalahan urang leuwih loba tibatan rasa is. Lantaran jelema mun loba isin mah pasti bakal loba minta maaf ka Allah. Loba minta hampura ka Allah lantaran isin. Rasakeun we urang. Urang kumpul di pajemon di nu rame. Ai jelema nu gede ka isin mah beda jeung jelema anu kurang ka isin. Gitu perbedaan. Jadi rasa isin Kangjeng Sayyidina Ali ka Gusti Allah itu melebihi daripada lobana seueurna dosa-dosana cek Sayyidina Ali. Masya Allah luar biasa. Wali hamun wa anta lakashfuhami. Abdi sadar Gusti bahwa abdi teh ngagaduhan kabingung, ngagaduhan persejaan, ngagaduhan kahayang pamaksudan. Wa anta lakashfuhami, jeung ari Gusti teh pasti bakal bisa ngaleungitkeun tina kabingung kasusah abdi teh. Jadi bahasana umum Sayyidina Ali mah teu surah. Gusti abdi mah hayang rezeki, hayang duit, lain gitu. Sayyidina Ali mah cukup ku bahasa Gusti abdi teh keur gaduh kabingung ya. Gusti nu bisa ngaleungitkeun, ngeuweuhkeun kabingung abdi. Geus kapaham kan maksudna mah. Kabingung mah loba, urang mah kabeh ge. Ngan urang mah teu pede ngomong kitu, Gusti abdi keur loba kabingung ya. Coba leungitkeun kabingung abdi. Sia maka Allah kos kababaturan bae. Aya rumah tangga suami istri salakina meureun mejirna resep kana ngaji, resep kana ibadah atau usada paham lah tentang Allah teh kumaha jeung saha. Pamajikanana meureun can pati paham, bahkan ketika dibere paham ge mung narima kana paham. Dina hiji waktu dak lain dak gelut lain dak adu omong. Atuh ka cenah jadi salaki mah jadi lalaki mah tuh cenah kos batur. Digawe usaha nyar duit cek salakina atuh aing gelek ku teu hayang. Aing geus kade-kade itu cenah usaha ngalamar dan lain sebagainya. Atuh emang can hasil cenah. Laju cek pamajikanana teh mah mungkin atuh ngadoa ka Allah kos batur deui cenah. Cek salakina teh kieu ngajawabna. Sia tahan aing ngadoa ka Allah, sia oge henteu ka Allah cenah. Cek eta. Cek salakina ngajawab ka istrina. Ngeunah bae sia aing tah minta ka Allah, sia ge teu wau, sia na ge cenah can wau ka Allah, ditahan aing sia. Cek salakina kitu jawabanna. Eta jawaban teh kelak teh kumaha? Ulah buat kawani-wani minta ka Allah sia cek salakina lamun sia na can wauheula ka Gusti Allah. Paham teh eta kalimah? Pan urang mah beurang penting loba teuing menta ka Allah tapi teu wauh ka Gusti Allah. Teu wauh teh kumaha? Atuh urang mah wauh ka Allah teh sekedar sia nyiptakeun sa Allah, sekedar eta teh nyahonna. Tapi teu nyaho sifat-sifat Allah. Urang dina kalimah la ilaha illallah didinya aya sifat kamal Allah, aya sifat jamal Allah. Opat sifat la kamal Allah, ilaha jamal Allah, illa jalal Allah, Allah kohar Allah. Tuh. Jadi urang geus paham kana eta, nek menta ka Allah teh, aing ngadoa nya itu ngadoa aing butuh ngadoa aing isin lobatin pamenta. Subuh ge kaberangan dicoba. Eta di jelema nu boga ka isin tah geus paham ka Gusti. Urang mah lain subuh henteu, asar henteu komo eta mah. Dohar matangga aing mah. Maghrib kayak ini kayak ngariung doang. Ngariung salat. Aing ngado amli Gusti kunaon bisa terima jabah ka abdi hayang loba duit Gusti Allah. Emang sia wau ka aing. Kan kitu beureun dulur. Lamun urang hayang loba pamenta ka Allah, wauhan heulan Gusti Allah na ku urang. Wau ge teu ka Allah tapi loba pamenta.
urang mah umumna kos kitu. Sakali deui walidaun wa anta dawa udai. Abdi teh gaduh panyakit Gusti jeung Gustilah anu bisa ngajadi obat pikeun panyakit abdi. Abdi gaduh panyakit, Gusti nu gaduh obatna atas panyakit abdi. Naon panyakitna? Panyakit ngarasa loba dosa jeung loba kasalahan. Obatna hanya aya di Allah. Naon obatna? Panghampura. Kenal lantaran curhat ka sage, urang cerita ke batur urang, "Mang, abdi mah sedih jasa ieu kunaon kitu. Ngarasa loba dosa ka Allah. Bisa tuh manglulungan kula cepat urang atuh teu bisa ge atuh kumaha mah hampurakeun jangan atuh teu bisa ai ka Allah mah urang kudu minta hampura ka Gusti Allah paling cepat urang atuh minta hampura bae ka Allah cenah ge tapi encan sih cenah moal bisa dihampura lamun urangna teu minta hampura. Wa qadani raja'u faqultu rabbi raja'i an tuhaqqiqa li raja'i. Abdi terbangun tina harapan abdi, maka abdi berkata Rabbi rojai, Gustilah harapan abdi. Antu haqqi qoli rojai, supaya Gusti nganyatakeun pikeun abdi kana harapan-harapan abdi. Hartina Gusti ijabahkeun, kabulkeun, nyatakeun ka hayang abdi ieu, yakni hayang dihampura dosa. Lantaran jazai antu adzibani, balasan abdi mah sabenerna mah adalah siksaan Gusti. Ja abdi mah loba dosa jeung loba kasalahan. Walakin alwadu bi husni mannika ya rojai, akan tetapi abdi mentanya lindung ka Gusti ku bagusna paweweh Gusti, ku bagusna fadol Gusti, ku bagusna karunia Gusti. Abdi menta harapan abdi teh dikabulkeun, dihampurakeun. Tafadduli atau tufaddilu sayyidi bil afyani, ngumpulkeun Gusti pangeran abdi bil afyani kana ngahampurakeun ka diri abdi. Fa inni fi bala'in mubtalai, mangka sanya abdi eta keur aya dina ujian anu terus-terusan diuji. Hartina gelisah bae selama ieu teu eureun, ngarasa diri loba dosa, ngarasa diri loba kasalahan. Kula mah yakin urang mah kabehan sapopoe teh jarang diberian hate bisa kos kieu. Gelisah karena dosa jarang urang mah, sedih karena dosa jarang urang mah. Nu aya teh gelisah karena teu boga duit, sedih karena teu boga duit. Urang mah acara apapun bulan Ramadan kebal keneh sabar bulan deui, hitungan kebal mah kebal kan berapa deui berapa bulan deui, 3 bulannya kurang lebih 3 bulan deui ka bulan Ramadan, tapi gelisahna mesti kiwari. Nyaho ye gelisah geus teu panjang umur geus teu bisa ibadah Ramadan, apa gelisah geus teu boga duit dimeulikeun pakaian anak jeung keluarga eta kula kitu nyaho. Urang geus gelisah ti kiwari. Aya bae bapak-bapak nu aduh beureuna pakantarang teh kunaon Pak? Ramadan sagedeung deui. Atuh naon masalah Ramadan teh? Padahal mun diukurkeun kana yen umur teh maot teh datangna ngadadak geus teu hayang-hayang orang mikir Ramadan ira-ira ge. Gitu kan? Lantaran justru umur mah duka ayeuna ya, duka geudeung, duka peutingnya, duka isuk. Ajal menjemput. Coba urang mun ingat kenana kadinya geus teu kapikiran Ramadana, geus teu kapikiran duit nu kumaha kaharna. Mikirkeun teh kumaha aya mun geudeung maot ieu, geus siap naon ya nya kitu tah. Lamun urang selalu ingat pada waktu saat ini, maka insyaallah salamat urang. Matak pang salamat-salamatna jelema hirup di alam dunia anu menikmati, mensyukuri hirup nu saat ieu, bukan mikirkeun nu bakal datang. Iya aing poe ieu atau saat ieu teu kieu urang pamah di imah sorangan bae. Iya aing kunaon kieu bae teh tadi. Gunana aing hirup buru-buru ngalauduk, nu maca Quran aing, nu maca sholawat, mensyukuri ngaranna kanikmatan ti Allah diberi panjang umur. Geus teu hayang mikirkeun isuk nya duit kam teu dipikiran. Kumaha Allah bae isuk mah ai panjang umur keneh pasti ka Allah berarti aya keneh jaminan rezeki jeung aing.
Itu be prinsipnya. Moal pati-pati yang diberi panjang umur paisuk pun Allah ge moal ngajamin deui kana rezekina. Setiap tiap orang dijamin isuk bakal panjang umur, berarti isuk ge aya kene jatah rezekina jeung urang. Gitu. Tapi eta hese rapun eta. Lain mah teu usah moal gablok duit pokona. Ih gitu jeung gitu eta pikiran. Hese atuh emang segitu mah karakter urang aja nya. Jadi sekali deui manusia nu paling salamet jeung paling beruntung teh anu bisa ngamanfaatkeun kahirupan nu ayeuna keur dijalani tanpa memikirkeun nu geus terjadi, tanpa mikirkeun nu bakal terjadi ka hareup. Kumaha ayeuna nu dirasakeun bisa bermanfaat pikeun akhiratna eta nu bakal untung aja mah. Jadi balik deui kana maqalahna ceuk Mu'adz bin Yahya, tidaklah indah suatu malam kecuali diisi ku ngadoa munajat ibadah ka Allah. Nomor kedua, wala yatibun naharu illa bi ta'atika. Teu bagus, teu endah beurang teh terkecuali diisi kalayan taat ka Gusti Allah. Ai bi muwafaqati amrika, maksud arti dieu ku ngalakonan perkara-perkara anu akur jeung parentah Gusti Allah. Jadi beurang pake taat, penting pake munajat. Hartina taat ti beurang teh nyiar duit semata-mata dina hate niatna taat parentah Allah jeung Rasulna, yen urang kudu kasab. Dina kasabna urang kudu taat kana parentah Allah, kudu kasab nyiar rezekina anu halal. Teu kudu loba nu penting halal, komo nya bari loba bari halal. Komo-komo tambah. Kitu nya. Apapun nu dilakukeun ku urang di waktu siang hari kudu akur jeung parentah agama, tah ngaranna taat bari diniatan sejak ibadah berangkat ka pagawean. Bismillahirrahmanirrahim. Besok teh urang ieu ka pamajikan, "Mama, Papa berangkat dulu ya." Bari mau pacul teh urang. Hati-hati Papa ditajong ya. Iya. Berangkat urang, memeh urang berangkat ngahirupkeun motor, ngahirupkeun mobil, naik sepeda, urang ngadoa heula ka Gusti Allah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Dibaca 3 kali urang memeh berangkat. Geus urang berangkat. Dina hate ti Gusti sejak abdi milarian nafkahan halal kanggo bekal ibadah. Kitu urang berangkat. Abdi nitipkeun awak abdi, nitipkeun istri jeung anak abdi nu area di imah tina perlindungan Gusti sadayana. Hasilkeun abdi Gusti rek nyucruk jalan kahadean kanggo menuju ridho Gusti. Alengkah bismillahirrahmanirrahim. Berangkat Mang Imron. Yakin diterima langsung ka pamija he. Pan kolot baheula mah eta lamun rek leumpang teh sok ngagedik taneuh 3 kali. Betul apa betul? Ayeuna mah ngagedik taneuh kumaha mah lagi mesti keramik kabeh. Manya taneuh batur digedik. Kalau di imah mane taneuh batur digedik 3 kali. Lain baheula mah kolot baheula mah kaluar di imah teh sok ngagedik taneuh 3 kali. Menta pangraksa ka Gusti Allah. Aya jampe naon susun boleh bejakeun jadi rekam. Arti kiwari ge teu naon ngagedikna pik ulah kenceng-kenceng. Bisi keramikna beulah. Digedik, ngeun ngagedikna kudu dilesotkeun heula sepatuna jeung sendalna. Digedik kurang 3 kali pameh berangkat teh. Lamun rek nagih hutang teh mah ka batur digedik eta sanajan kabur ge nya poe eta ka mana tiba-tiba diberan sanggup teu ka mana-mana nya urang datang aya. Aing mere henteu mah Allah alam. Pasti mun sok kabur ge jadi aya we karena getaran taneuh nu dibacakeun doa teh urang marepet ka ditu kersana Allah gitu. Dituju urang beungeut teh. Duk 3 kali. Mun ulah bari itu. Jadi balik deui teu endah ceuk Mu'adz bin Yahya bin Mu'adz waktu beurang teh lamun teu dipake taat nurutkeun parentahan Allah. Jadi lain berarti tah ibadah anu fokus di mushola bae di masjid lain maksudna mah ya
taat ka Allah teh ti urang sugesu negawe pandahar nang merenahkeun pamajikan ai taat mah dahar ge maca bismillah betul tak nginum nage nyokot cai gelasna ku leungeun kanan nginum nage bismillah beres dahar nage ngucapkeun alhamdulillah neuk berangkat gawe nage sasalaman ka pamajikan doakeunnya bapak berangkat sing berkah selamat bapak niat rezeki nu halal pikeun keluarga urang gitu insyaallah kayak bapak balik jam sekian kayak mun aya masjid mampir sholat duha di jalan tah kitu karena taat ka Allah aja bukan boro-boro dak bapak sih kamar teh nyaho cenah eta nya bajuna geus euy teh jadi sabatuna kabur meureun mamarahkeun para setiker penting cangeureun masyaallah kan lolobana kiwari atuh nepu maha barokahna urang rumah tangga lamun berangkat gawe lagi teu bebeja acan ka pamajikan masyaallah kan loba tuh ari itu dua tanya nomor katiluna cek Yahya bin Mu'adz wala tatibud dunya illa bizikrika teu bagus dunia teu endah dunia teu indah teu bagus ieu dunia teh kecuali diisi ku loba zikir ka Allah masyaallah jadi dunia ieu teu dirasakeun bagus teu dirasakeun baik atau teu baik menurut Yahya bin Mu'adz mah lamun teu dipake zikir ka Gusti Allah. Laju maksudna ka haji urang teh mun lelempangan la ilaha illallah la ilaha atuh lain kitu maksudna mah. Ye zikir ka Allah teh kieu. Keur tadi be neuk dahar eling ka Gusti Allah. Keur daharna ge eling bae ka Gusti Allah. Keur ngunyahna ge eling bae ye sangu nasi laukna nang saha? Nah Allah eling bae tak kanu merena Allah menciptakeunana. Beres dahar ngucapkeun alhamdulillah eling zikir ngaranna ka Allah sakur-sakur eling ka Allah eta ngaranna zikir tanu paling hese mah zikir siri zikir eling ka Allah lain zikir la ilaha illallah eta mah kecil zikir tos salat 165 kali mah kecil kitu mah eta mah zikir lisan ngaranna nu hese ge zikir siri zikir tanpa hitungan zikir tanpa hati zikir tanpa lisan hartina zikir rasa ngaranna jadi nemponana ge nu dielingkeunana nu elingna ka Allah na bae nempo apapun eling ka Allah bae usaha menang loba menang satik tetap disukuran lantaran eling ka Allah merena kitu maksudna poe ieu kondisi urang susah jasa dirasa kurang lamun urang tukang zikir mah moal mengeluh lantaran ieu teh susah ieu nang Allah senang ge menang Allah tah lamun urang sok rieuh keneh gumermet keneh berarti urang can datang kana makom zikir siri karena zikir tahlil nu maot doang eta ge urang mah teu usuk sakitu ge non nujuhna geus jelas-jelas aya berkatan teh terus kene komodo berkatan berdi mazikirna jadi lamun urang bicara urang mah jauh kene amatnya kitu mah teh kadinya teh masyaallah jadi sakali deui teu bagus dunia ieu kecuali ku zikir ka Allah jadi biasakeun urang eling ka Allah sumawana mangtos salat bari zikir teh anu tadi dibacakeun diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman rawahun Nasai wa Ibnu Majah aya hadis Kangjeng diriwayatkeun ku Imam Nasai jeung Ibnu Majah cek Kangjeng Rasul kieu basana sanyanyana dunya itu dilaknat ku Allah dimulai diciptakeunana dunya harita keneh ku Allah dunia mah geus dilaknat para jamaah mesti dicileuk-cileuk ajan ku Gusti Allah mata Kangjeng Rasul mah tersepeun kana dunya mal'unun ma fiha dilaknat perkara-perkara barang-barang nu aya di dunia illa zikrullah kecuali nu teu dilaknat adalah zikir ka Gusti Allah apapun nu aya di dunia mah kabeh dilaknat pesantren dunia lain pesantren ya dunia lain dunia mang pirang-pirang jelema nu asup ka neraka gara-gara pesantren jadi kiai dunia lain dunia mang pirang-pirang kiai nu asup neraka gara-gara gelar kiaina
kitab maca amil dunia lain dunia mang pirang-pirang jelema nu di kiamat bakal masuk neraka gara-gara ilmu agama komo ilmu dunia mah ilmu agama bela. Jadi sakabehna nu aya di muka bumi ieu di dunia ieu eta KBG ngaranna dunya eta dilaknat ku Gusti Allah kecuali zikrullah, kecuali eta ilmu eta kakiaian eta pesantren dibawa ka jalan nu diridhoan ku Gusti arak eta mah lain dunya hukumna. Pamajikan urang dunia lain dunia, tapi lamun istri urang dididik dijejehkeun ka Allah jadi lain dunia deui tapi istri akhirat ngaranna. Dan eta kan hese nu kos kitu. Urang nyiar duit menang duit eta duit nu disiar dunia lain dunia, tapi lamun di iman geus jamaah ya Allah sejak abdi nyiar rezeki nu halal anu barokah kanggo abdi nganapakahan anak abdi supaya anak abdi dararek ibadah lamun beuteungna seueun mah terus abdi hayang bisa berbagi ka papada hayang bisa sodako dan lain sebagainya maka leumpangna keneh urang geus menuju jalan akhiratna. Ketika menang duit lain dunia tapi itu duit akhir maka duit akhirat kita lah sanajan menang saeutik komo bari jeung loba mah teu dihukuman barang dunia tapi barang akhirat karena geus diniatan tujuanna jeung akhirat. Sakur-sakur dunia anu diniatan disiarna jeung akhirat maka ketika didapat barang tersebut ngaranna barang akhirat lain barang dunia. Walaupun kata pola hirina lah duit-duit kayaknya dunia itu bisa gitu tetep baik aing geus diniatan akhirat mah jadi barang akhirat anu mantap jeung salamet ka urang ka ditu geus ulah poho urang wara usaha urang nu ngararaji kabehan kudu diniatan nyiar karidoan Allah supaya jadi di akhirat lain di dunia lantaran dunia mah dilaknat ku Gusti Allah. Jadi kabeh dilaknat kecuali zikir ka Allah. Jeung cekang jeung Nabi, dunia kabeh dilaknat kecuali zikir ka Allah jeung perkara-perkara nu bisa mendorong kana daek zikir ka Allah jeung nu tidak termasuk dunia teh aliman kiai anu ngajarkeun ilmu wa muta'alliman jeung jamaah santri nu keur balajar ilmu. Masyaallah, ye urang di dieu teh berarti golongan lain barang dunia yang urang terima ye. Ngaranna urang barang akhirat ieu. Berarti teu dilaknat cenah keur kieu mah. Keur kieu mah ye. Keur kieu mah. Nah, kudu mau balik di dieu. Di mana bawa? Aduh, ya Allah. Tinggal dirasakeun we urang. Aing balik aja ka mana kudu ge. Terakhir singkatkeun waktuna wala tatibul akhirah illa bi'afika wala tatibul jannah illa biru'yatik. Teu bagus alam akhirat lamun teu meunang pangampura Allah. Jeung bebedeg urang alam akhirat lamun di akhiratna teu dihampura ku Gusti Allah. Mantakan kieu ya. Nu di kuburan kiwari teh aya nu hayang geura-geura kiamat lantaran di kubur lagi geus ngeunaheun. Jadi cenah geus nyaho mun aing hudang di poe kiamat aing teh bakal diasupkeun ka surga. Jadi hayang geura-geura poe kiamat nu dikubur mah. Sebaliknya nu kiwari dikuburna pinuh ku siksaan malah ngomong Gusti lambatkeun kiamatna Gusti abdi mah boro-boro engke kiwari geus saling jasa. Tuh ternyata ada dua model di alam kubur. Aya nu hayang geura kiamat lantaran geus ngarasa pede janji Allah pan di alam kubur ge diebrehkeun. Maneh di surgaeun geus girangna luar biasa. Maneh di nerakaeun dikubur ge dahsyat jasa siksaanana. Apalah arti alam akhirat lamun urangna can meunang panghampura Gusti Allah. Geus supaya urang engke di akhirat meunang hampura Allah di dunia keneh kiwari tobat tina dosa urang supaya urang balik ka alam kubur tenang, damai, tentram. Cek urang Gusti, kapan kiamat? Pede amat cek malaikat sombong. Sombong sih sombong. Geus pede jasa meureun. Emang pede cenah jelema geus bapa hampura Allah di alam kubur. Wala tatibul jannatu illa biruyati. Teu endah sanajan diasupkeun ka surga lamun teu kapendak jeung Gusti Allah. Nikmatna jelema mukmin
di alam akhirat adalah diasupkeun ka jero surga. Nikmatna diasupkeun ka jero surga adalah ayana kanikmatan di jero surga. Nikmatna kanikmatan di jero surga adalah bertemu Gusti Allah. Tah tina tilu model tadi, bidadari aya, kasenangan nu sejen aya sadayana, tapi teu pernah pendak jeung Gusti Allah, teu nikmat di surga ge para jamaah. Os urang asup ka imah jelema, ka imah presiden, cek presiden, cek ajudana neuk dahar mangga, neuk nonton TV mangga, neuk ngomekeun game mangga, neuk senam neuk renang hok mangga, ngeun presidenna eueuh. Urang tah di mana sedeken urang hayang lagi ke presiden, kira-kira dahar di mana ngarasa ngeunah teu? Main game ge di mana ngeunah teu? Renang ngeunah teu? Moal ngeunah hambar. Lantaran tuan rumahna ninggalkeun. Di surga ge kitu, moal karasa ngeunah di jero surga lamun teu kapendak jeung Gusti Allah. Nikmat numpang indah-indahna di alam surga teh adalah bertemu Allah, melebihi bidadari nikmatna, melebihi kadaharan nikmatna. Masya Allah. Geus engke para jamaah, aksaruhum azwajan, aksaruhum sholatan. Pangloba-lobana pamajikanana engke di jero surga adalah numpang loba-lobana maca sholawatna keur waktu di alam dunia. Pamil geus yang loba keur maca sholawat. Mang Nadi beus hayang loba pamajikanna di surga lobakeun maca sholawat nanti kiwari. Masya Allah. Sapoe 100 sapoe 100 baca saya teh lah. Numpuk eta di surga, tapi dibanding jeung bisa pendak jeung Allah, eueuh nanaonan tah kanikmatan eta. Nikmatan kene pendak jeung Gusti Allah bisa ningali. Bahkan cek Kangjeng Nabi ketika Nabi Adam diturunkeun di surga ka bumi, seluruh makhluk eta anu bertetangga di surga jeung Nabi Adam kabeh ngarasa sedih. Pan di surga teh sarua mun basa urang di dunya kieu aya tatangkalan, aya makhluk-makhluk surga, malaikat terutama ya. Bahkan di surga ge aya emas, aya perak, aya buah-buahan dan lain-lain. Tah dikisahkeun ketika Nabi Adam ku Gusti Allah diturunkeun ka alam dunia, eta seluruh perkara anu bertetangga jeung Nabi Adam nu di surga teh kabeh ngarasa sediheun, ngarasa kalengitan ketika Nabi Adam diturunkeun ka alam dunia. Tapi aya nu teu ngarasa sedih dirinya saha? Mangrupa emas jeung perak. Emas jeung perak nu aya di alam dunia dalam bentuk wujud makhluk di ditu teh. Emas teh dalam bentuk wujud makhluk nu dicipta ku Allah bisa berbicara. Eta emas teh teu sedihkeun Adam diturunkeun ka dunia. Perak teh teu sedihkeun Adam diturunkeun ka dunia, sehingga Allah nurunkeun wahyu ka eta emas jeung perak. Cek Allah teh kaulah teh nu agung ngajadikeun anjeun bertetangga jeung hamba aing nu ngaran Adam. Cek Allah bahasa Sunda nama mas perak pan maneh teh sadua anak ku abdi dijadikeun bertetangga jeung Nabi Adam di surga hamba kaulah teh. Terus eta Adamna ku kaulah teh diturunkeun ka alam dunia anu jadi tatangga maneh teh. Pan eta cenah kabeh cek Gusti Allah sardiheun, kecuali maneh mah kukula teu dibere rasa sedih kan maneh mah. Cek eta emas jeung perak muhun kami mah jatuh sedih cenah Adam diturunkeun ge. Itu mah cenah tu malaikat kabeh careurik, makhluk-makhluk saja kabeh sardiheun. Kami mah teu cek emas jeung perak. Tah di dinya cek eta si emas perak teh ngomong kieu ka Gusti Pangeran abdi. Gustilah nu Maha Uninga ka kami duaan ya anu ngajadi tatanggana ti Nabi Adam. Padahal Gusti eta Nabi Adam teh cenah sosok hamba Gusti anu taat jasa ka Gusti. Tapi ketika ketika Nabi Adam maksiat ka Gusti gara-gara ngadahar buah khuldi, akhirnya kan ku Gusti diturunkeun ka surga. Tapi kami mah cenah teu ngarasa sedih. Tuh. Satosna kitu Allah nyarita deui eta emas perak teh. Wahai emas perak, demi kagagahan kaula, demi keagungan kaula cek Allah, pasti kaula bakal ngagungkeun, ngamulyakeun ka anjeun duaan
emas jeung perak. Hatta la yunala kullu syai'in illa bikuma, sehingga tidak akan pernah ada sesuatu apapun khususnya di muka bumi bisa didapati oleh seseorang mengarang manusia khususnya kecuali melalui sebab manehlan mimitina. Geus kiwari takaran naon bae beunghar jeung teu beungharna jelema ditakarna ukuranana emasna atawa perak. Lain diukur loba tanahna, tapi diukur loba emasna jeung perakna. Takaranna gitu. Tidak akan seseorang cenah disebut jelema anu sukses mun teu melewati anjeun duaan heula. Atuh naon bae nu terjadi di alam dunia kiwari diukur geunana karena harga emas jeung harga perak. Tuh, kiwari emas sabaraha? 2 juta sabaraha? 400 lebihnya. 2.400.000 lebih ayeuna. Geus kabeli. Henteu, nu harga 2 juta kamari meuli teh. Henteu, nu harga 18 henteu kena bae. Nu 15 boros nu 1 juta ke henteu kena bae geus. Ulah kabeli pemerintah malah juga. Tah jadi urang kitu nya. Pantes cenah eta emas teh kiwari jadi tolak ukur di dunia, jadi tolak ukur dunia teh emas. Ternyata memang sebab musababna di zaman Nabi Allah Adam alaihis salam. Bapak Ibu jamaah pangaosan sadayana, jika saja yang bisa disampaikan dina penting kurang jeung leuwihna minta dihampurakeun.